Situ Gede nu aya di Kota Bogor mangrupakeun salah sahiji tempat jug-jugan balarea anu rek piknik. Lain urang Bogor bungkul, tapi loba oge jalma anu ngahaja datang ti mamana. Kumaha asal usulna Situ Gede? Hayu urang guar di dieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngaguar kisah atawa asal usul Situ Gede nu aya di Kota Bogor. Ceuk ujaring carita anu aya di beh ditu pisan, aya hiji karajaan anu ngaheuyeuh dayeuh Sumedang. Harita raja anu nyepeng kalungguhan ka Prabon kagungan putra 3. Saparantos Sang Prabu pupus, tahta kerajaan digentos ku nu janten putrana nyaeta Prabu Adilaya, putra nupang cikalna. Dina hiji waktu Sang Prabu Adilaya ngadeuheus ka ibuna, maksadna nyuhunkeun widi kanggo milarian elmu. Sabab nu dipibanda ku Sang Prabu mung sakadar elmu lahiriah, ari elmu-elmu kabatinan teu acan kapimilik ku Prabu Adilaya. Tempat anu dituju pikeun nyiar elmu kabatinan nyaeta di wewengkon Mataram. Numutkeun ilham anu katampa ku Sang Prabu, anjeunna kedah guguru ka Kiai Raja Jawa, Kiai Luhung zaman harita. Saparantos kenging widi sareng dibekelan nasehat, Sang Prabu Adilaya teras angkat disarengan ku garwana anu namina Bondang Hapa. Katut pangiringna nyaeta Sagolong jeung Salawati. Sadikantuna ku Sang Prabu, nu janten Raja Sumedang digentos ku Rai Adilaya anu bungsu. Kacaritakeun geus mang taun-taun Prabu Adilaya ngalap elmu kabatinan nepi ka tamatna. Hiji waktu anjeunna disaur ku Kiai Raja Jawa, maksadna bade nerangkeun yen elmu nu dipimilik ku Sang Prabu geus cukup pikeun ngurus nagara, katut rahayat Sumedang nu geus lawas dikantunkeun. Ayeuna geus tinggal prak ngalaksanakeun naon-naon anu kungsi diajarkeun di Mataram. Pikeun katineng Kiai ka Sang Prabu Adilaya, anjeunna masrahkeun putrina anu katelah Cahya Karembong keur batur hirup supaya didamel garwa nu kadua. Sang Prabu ngaraos atoh pisan ningali kana kaayaan eta. Satu tasna nganuhunkeun Prabu Adilaya pamitan ka Kiai Raja Jawa. Bral rombongan Prabu Adilaya anu ayeuna katambahan ku Cahaya Karembong nu jumlahna 5 urang mulang ka Sumedang. Dina perjalanan mulang ka lembur nu masih keneh oleng panganten, Sang Prabu teu acan wantun campur sareng istrina. Hal eta nu nyababkeun anjeunna kagungan patekadan yen lamun nu kapimilik can nepi ka luhur pisan moal waka campur sareng garwa anu sepuh nyaeta Bondang Hapa. Mung teu betus lantaran teu terang nanaon margina pangna Prabu Adilaya nepi ka kitu. Ku kaayaan katerangan ti garwana anu anom nyaeta Cahya Karembong yen salami papasangan
teu acan tiasa keneh ngahiji sampur sapertos biasa nu rumah tangga. Nya timbul dina emutana rasa teu sugema dina diri istri nu kadua asa dipilainkeun. Kulantaran kitu istri Prabu Adilaya duanana aya niat pikeun nelasan Sang Prabu, sabab Sang Prabu teh resepeun ka istri-istrina. Niat eta teh akhirna dilaksanakeun. Waktos Sang Prabu nuju ku Lem Tibra teras ditubles ku pusaka karajaan anu katelahna dulung. Getih beureum nu ngabayabah tina salira Sang Prabu maseuhan eta tempat ngabayabahna getih. Teras tempat eta disebatna Cibeureum. Sang Prabu Adilaya saparantos ngababatang lantaran ditelasan ku istrina ngajelepeng keneh di luhur taneuh gitu terus dikurebkeun. Sabab istri-istrina ngarasa bingung kudu di mana ngurebkeunna supaya ulah kapanggih ku sasaha. Saterasna eta layon digarotong kana tanggungan. Mimiti nama dibawa ke belah kulon, tapi lantaran kaburu bijil panon poe niat rek ngubur lebah dinya henteu jadi. Tempat eta ayeuna katelah Cipajaran. Teras dicanak deui angger ka belah kulon, tapi rada mengkol saeutik ka hiji tempat. Tanggunganana potong terus disambung deui. Teras tempat eta teh disebatna janten Sambong Hilir. Kalawan teu ngaraoskeun kacape, layon eta teh teras ditatanggung. Meus-meus potong deui, tuluy disambung deui. Kitu jeung kitu wae saterusna, nepi ka hiji waktu tanggunganana potong deui. Ngan ayeuna mah tanggungan nu potong teh disambungna ku taneuh. Wewengkon eta kiwari disebat Mangkubumi. Kulantaran ngarasa masih keneh teu aman, layon Prabu Adilaya terus dibawa ka Cibanjaran mapai-mapai sisi Walungan. Anu akhirna nepi ka sisi Rawa anu di tengahna aya puloan. Nya di tempat eta pisan pangemutna anu dianggap paling aman pikeun ngurebkeun layon Carogena. Ayeuna tempat ngurebkeun eta layon katelahna Situ Gede. Kacaritakeun nu jadi pangiringna nyaeta Sagolong jeung Siliwati. Manehna boga sangka yen Prabu Adilaya keur ngalakonan puasa jeung tirakat nepi ka katingalina lungsek pisan terus ditatanggung. Tapi akhirna pangiring teh terangeun yen Prabu Adilaya teh geus pupus tinggal layon ku lakuna istri nu kadua. Keur nyumputkeun kalakuan goreng supaya ulah kanyahoan ku sasaha. Harita oge pangiring satia Prabu Adilaya dipaehan deui wae. Nya di pulau eta pisan tilu layon teh dikurebkeun. Raja jeung pangiring-pangiringna dikubur disaliangkeun. Sarengse ngubur mayit Ahya Karembong papanggih jeung Bondang Hapa. Masing-masing ngabarogaan tujuan sewang-sewangan. Ari Bondang Hapa nuluykeun ka Gunung Goong, tetep tumetep di eta tempat nepi ka maotna. Ari Cahya Karembong nuluykeun lalampahana ka Bantar, oge bumen-bumen di tempat eta pisan. Kakocapkeun di Karajaan Sumedang, ibuna Prabu Adilaya ngaraos tugenah manah ku kalamian teuing nu janten putra ngalantun lemah cai ngalap ilmu pangaweruh di Mataram. Kamelang ieu teh dicarioskeun ka putrana anu bungsu supados nyusul Prabu Adilaya. Anjeunna teras nepangan Kiai Raja Jawa. Nya ti anjeunna aya kabar yen
Prabu Adilaya parantos mulang ka Sumedang malah bari disarengan ku putrana nyaeta Cahyaka Renbong anu geus dijantenkeun garwa anu kadua. Sanampina katerangan eta utusan ibuna mulang deui ka Sumedang baris nyukcruk laku mapai laratan anu jadi raka. Lalampahana dugi ka wewengkon Cikunir, tapi anjeunna katarik ku sayembara nu diayakeun di tempat eta. Yen sing saha anu bisa newak singa bakal dijadikeun mantu raja. Ceuk ujaring carita sang putra Prabu nu ngiring sayembara hasil newak eta singa. Malah singana nepi ka teu bisa walakaya. Nya ti harita eta teh disebatna Singaparna. Dicarioskeun deui ibuna anu dikantunkeun ku putra-putrana bari teu aya wartosna boh nu nyusul boh nu disusul. Nya anjeunna nyalira nepangan ka Kiai Raja Jawa di Mataram. Sarta kenging katerangan yen putra duanana oge parantos marulang deui ka Sumedang. Sang kiai ngaraos hawatos ningali ibuna Prabu Adilaya mudik nyalira. Nya saterusna kiai oge ngiring nganterkeun milarian nu janten putra. Ngan hanjakal pisan karek ge nepi ka palebah Kampung Duku, Kiai Raja Jawa tos ngantunkeun sarta dimakamkeun di Gandoang. Ibuna sang Prabu Adilaya kapaksa angkat nyalira milarian putra-putrana. Kabeh sakur buka sorang ku putra-putrana geus kaliwatan ngan tedugi ari ka Singaparna mah. Akhirna anjeunna dugi ka lebah Situ Gede. Di palebah dinya anjeunna Mujasmedi nyuhunkeun pituduh ka Gusti anu Maha Suci sangkan dipanggihkeun sareng putra-putrana. Dina sajeroning Mujasmedi eta anjeunna nampi ilham yen Prabu Adilaya putrana parantos perlaya dipergasa ku nu janten istrina. Nya kitu deui jeung pangiring-pangiringna nyaeta Sagolong jeung Siliwati. Barang ngareret ka sagigireunna nyampak kuburan anu masih keneh beureum taneuhna. Teg wae sangkaan yen eta teh kuburan Adilaya. Barang turun ti pulo anjeunna tepang jeung dua jalmi anu asal ti Mangkubumi jeung ti Linggarjaya. Nya kajalma eta pisan anjeunna masihan wasiat sangkan ngajaga makam Prabu Adilaya Raja Sumedang. Ti harita jalma eta diangkat janten kuncen makam Prabu Adilaya teras melak lauk anu dinamian Sikohkol, Layung, Gendrang, jeung Gandrang. Sababaraha waktu ti harita anjeunna nuluykeun lalampahanana mulang ka Sumedang. Nya tiprak harita pisan Situ Gede janten loba lauk jadi pangusupan balarea. Tah mung sakitu dongeng atawa sasakala ayana Situ Gede nu aya di Kota Bogor. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.